Bismillahirrahmanirrahim. Kahatur ka kersana sesepuh oge kasepuhan utamina anu disepuhkeun anu kalintang dipihormat. Nya kitu kersana calon kibesan anu sami-sami dipihormat. Hadirin wal hadirat anu sami-sami miharep rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dulur-dulur anu pada kumpul sanak baraya anu pada aya kantun jujuluk ngaturkeun nuhun ka kersana panumpu catur panambah pamawa acara anu parantos masihan kasempetan dina kedalisana panampian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabada salam sadaya puji kagungan Allah anu parantos maparinan limpahan nikmat ka urang sadaya. Allah Subhanahu wa taala anu parantos nyiptakeun sadaya makhlukna kalayan dina papasangan. Kalayan syukur alhamdulillah dina ieu kasempatan urang sadaya tiasa rawuh, tiasa kempel anu mana pinuh ku pangharapan urang sadaya rawuhna urang, kempelna urang sing ginuluran aya dina berkah hidayah pertulungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali nanti eta urang sami-sami denda jiat ijabahna ti para nabi neda maunat karomat ti para wali, ti guru, ti buyut, ti nini aki. Mudah-mudahan ieu jamparing ulah salah ngembing ieu acara sing aya dina kajanglaran utamina urang sadayana kenging syafaatul utma jaga yauma jajawal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat anu sami-sami miharep rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dina kita sebutan simkuring asmana keluarga Saibul Maqasid kersana pun adi jang Dede Jamar Madia kali ibu sabaraha waktu katukang geus ngarewos Pak wayahna dina watos mah pangwakilankeun. Dah wayahna itu munte abdi teh dasanes ahli kitu nya sudah tina pangabisa namun ieu mah etang-etang pakaulan kitu nya. Dumawi tinantos dina ngadugikeun kedalisan panampian bakal tebih diutami bakal anggang dina kasampurnaan. Hapunten anu kasuhun. Atuh salajengna simkuring oge surti upami tadi kersana muwakalah ti rombongan calon pengantin pamungget rada gura giru saurna pilih kehujanan yang mudah-mudahan dipihar kurang sadayana memang dipihar pisan suasana keayaan anu betah gitunya. Oke, dina waktosna lungsurna banyu, oleh-oleh kurang sabi-sabi mugi-mugi ya lungsurna banyu sing nyanak kaberkahan ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rubina langsung bae upami ku urang dititenan simkuring nyalingsik naon rupi anu didugikeun ku muwakalah rombongan kalayan disimpulkeun mah teu kirang tina 5 silah. Urang sebat we Pancasila. Silah anu kahiji sejak nyanggakeun salam silaturahmina alhamdulillah ditampi Pak. Mugi-mugi urang sadayana rawuhna urang sadaya nyanak pisi sareng misi silaturahmi nu tadi teh
mugi-mugi ya rezeki urang aya dina kajemparan yuswa urang dipanjangkeun umur tiasa ngabaktikeun diri ka Gusti Nu Maha Suci. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sila anu kadua nyaeta silatul wahdi. Jangroni diabri ku kadang wargi, dijajab ku kadang warga, dituyun ku ibu, dijajab ku rama. Ieu hiji tawis maksad hidup aya dina pangrujuk anu janten 10. Insya Allah janji hidup urang laksanakeun ayeuna. Petugas di KUA P3N parantos lengkap, parantos kale kesekeng tuh hoyong gerak ngalaksanakeun. Tenang ya Roni. Anu katiluna tadi sejak nyanggakeun silatul mal disebutkeun teu aya pasar pesereun, alhamdulillah pasar tos aya. Teu aya jang-jang jingjingeun da parantos napal. Teu aya kapal kepeuleun, insyaallah nu kapungkur ragrak di Cipaganti. Dina hal ieu panginten sim kuring ngaraos bingah anu taya hinggana suka ati pilih tanding. Tamu anu ditunggu-tunggu ti kapungkur ayeuna mangsa ugana datang. Saleresna eta mah nomor sabaraha teu diarep-arep teuing. Mung ieu mah jinis jisimna Jangroni ku anjeun alhamdulillah katinggal. Tadi aya kain ipis tambah tiris senal capit ger kacai ditampi kalayan pilih mah aya anu teu acan-kacanak mangga insyaallah pantok dibukakeun 24 jam. Mung kade ieu teh sok saabringan ari Jangroni teu aya rek kumaha mong teh balik deui ka ditu. Nah tah kulantaran Jangroni aya dedeg sampai rupa teu sabaraha ngan kade ada pesan nu dipiharap ATM kudu kuat Jangroni. Asangkeun ATM tadi teh ATM kade terang ATM anjungan tunai mandiri tapi ieu mah sanes ATM alat tusuk manual. Insya Allah di dia sayogi SMS na upami saur sepuh mah Jangroni itu jingjing tu bawa mung eta we egal-egal nyonyoren pistol gitu nya nyanap asup maneh pancir waris ti nini aki seukeut sanes meunang asa teh eta asup maneh teh pikeun nugar cadas anu can kasaba ku jelema sejen remet ka cida endah ka cida. Kadenya ATM alat tusuk manual di dia SMS servis memuaskan suami urang padet gitu nya. Da ku ayana hal eta sakali di Minangka bekel ka dituna anu hubunganana jeung piduiteun anu hubunganana jeung duit mawa duit itu tuh asal ketebatkan banyak cukup asal nyanap 1 miliar bikin bekal keluarga ngolah sakar rumah tangga anjeuna dalam untuk 1 miliar rekuma tong 1 miliar ditambahan deui 1 juta. Ingat Jangroni dina rumah tangga teh aya kasabaran aya kejujuran aya katakwaan 1 juta eta. Tah etanya keun we bangsa anu di luhur sausap rambut anu diketuk di tengah sausap anu ciga mutu oke dihanap sausap dampal sapatu. Tah intina mah nu tadi teh duit 1 miliar tambah 1 juta ya. Tah eta minangka abdi ngagurat ngeunaan silatul mal. Anu kaopat silatul jasadi
nya urang mah pagitan minangka pengantin bari ngadongaakeun nya bade dipraktekkeun masing-masing dengan sebari urang doakeun silatul jasadina sabada akad pernikahan gitu nya kalayan pinuh ku rahmat pertulungan Allah Subhanahu wa taala anu kalima silatud doa tadi gaya deui ieu jangroni ngagaduhan maksud anu kalitang mulyana di mana barudak parantos ngagahuk parantos dipatri ku jatukrami urang sami-sami doakeun mudah-mudahan cek bahasa kolotea mah sing pahit daging paham tulang diparkeun rizkina ditebihkeun balaina cing ngarandakah mangaranana maksudna mah runtuyan binih ka asih tangkal duria teh cing ngajadikeun turunan anu sae pina panginten sakitu insyaallah eta sadayana Pancasila P3N 3 buah parantos siap insyaallah bade ditikahkeun ayeuna rupina sakitu tisim kuring hapunten anu kasuhun nyaeta kulantaran ieu berat hate hese kecap cak we sakitu kantenan sok aya dina WA lamun nyeun panto nyeun janela nyeun panto nyeun janela bawaeun ka Cidatar mun pidato ulah lila-lila ieu kuring geus lapar mudah-mudahan beres ieu acara ka Neglasari Desa Mekarsari video mulihna ka ditumpak dadahar qobla duhur wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.